si horeng wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasil ngala belah pepelakan polotea melak goreng tangtu bakal buahna goreng melak hade buah hade sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana hasil tina goro hasil tina bohong yen tetep pangeran mah moarek dolim ka makhlukna cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana